Berang eta aya 5 urang, rerencangan nyaeta Danu, Dina, Dita, Didi, jeung Dadang. Geus satuju rek ngagawekeun tugas kelompok balik sakola babarengan. Di tempat biasanya. Di saung Tea apa di Masidanu? Di saung mah deket sawah. Polwe. Hayu mun kitu mah kuring balik ganti baju heula jeung daam. Terus kitu orang langsung nuju ka saung. Sageus maranehna balik ka imahna masing-masing, jeung jam nu geus nunjukkeun jam 3:30 Dita, Dina jeung Didi mangkat ka saung. Ngan ukur si Danu anu henteu mangkat mah sebab manehna mah kalah sare diperanakeun jeung poho kana janjina. Mananya? Tos hampir jam 4:30 ieu nah can datang kene wae geuningan. Bobo manehna pohon lamun ayeuna arek ngagawekeun tugas sakola babarengan. Atawa marang parangsa maneh lamun urang teh arep ngagawekeun PR di imah maneh. Di imah apa urang ka rumah we nya. Marang manehna urang ngagawekeun Meureun oge manehna aya urusan, tapi pohon nyaho ka urang-urang, urang daguan we lah sabari ngagawean tugas. Maranehana oge opatan tuluy ngagawekeun PR babarengan dari ngadaguan kadatangan si Danu. Sageus jam tangan si Dadang nunjukin jam 6:30. Ka tembong ti jauh aya budak lalaki lulumpatan sabari mamawa tas sakola. Kan si Danu karena dia. Tapi kenapa manehna lulumpatan tos kitu nya? Siga diutak derek wae make seragam sakola engkau deui. Rudak. Kernaon maraneh isik-isuk kena aya di saung. Apa maraneh teu sin kabarengan asup sakolana? Didinya oge Dita, Dina, Didi jeung Dadang seserian mani uke-ukean. Iya kan? Soalnya arek maghrib kan. Ini pasti kalau kita salehnya. Makanya Danu orang kadang mah di papatahan ku kolot ulah sare burit-burit teh kos kitu. Au Danu. Didinya oge peungeut si Danu beureum bakat ku erap kabarudak do oraya di saung eta.